Sampurasun. Wilujeng anjing pemirsa sadaya, katepang deui sareng abdi Clarissa. Sareng abdi Marcel dina acara Warta Sunda. Tiap dinten aya we warta barudak sakola cilaka. Kusabab eta tong anggap enteng kana kasalamatan nganggo helm jeung garsi. Dina hal ieu, urang sebagai kolot kudu bisa ngajaga sareng mantau budak, lain ngan saukur ngapapatah hungkul. Salah sahiji kajadianna, murid SMP anu naik motor ngabonceng dua babaturanna anu teu marake helm nabrak motor anu motor parkir. Kajadian ieu lumangsung di Payunan Borma Jalan Ciputra Bandung. Akibat kecelakaan eta, anu ditabrak langsung ngagoler. Sedengkeun ti barudak eta ngalaman luka serius dina sirah sareng pandanganna. Ayeuna tos aya Indah di tempat kejadian. Para pemirsa sadaya, simkuring Indah, reporter TV Warta Sunda, bade ngadukeun laporan langsung di tempat kejadian. Simkuring ayeuna nuju di tempat kejadian di mana aya kejadian tilu budak sakola anu boncengan tilu urang. Anu nyebabkeun hiji urang korban nyaeta tukang parkir. Kanggo langkung jelasna, urang wawancara saksi nu aya di tempat kejadian. Punten Ibu, jadi kumaha kejadian anu leresna teh? Jadi teh aya siswa nu bade angkat sakola nganggo hiji motor putiluan. Kusabab heureuy di motor jadi anu mawa motorna teu fokus lantaran diajak heureuy. Di hareupeuna aya tukang parkir. Teras langsung teh katabrak ku para siswa nu bonceng tiluan eta. Teras kumaha kondisi si korban? Tadi terakhir mah dibawa keluarga satempat ke rumah sakit. Nuhun Bu.